Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana ulumal ulama'ir rasihin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinahu adiyanahu lil kafarati wat tanifat wa ala alihi wa sahbihi alladzi kanu bitamassik syari'atis sholihin amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurukallahu nasran 'aziza huwallazi anjala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim ila akhiri ayah. Wal makna wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Alhamdulillah, puji syukur anu sampurna sagemblengna eta tetep kagungan Allah anu maha gopur, mika welas mika asih ka hamba-hambana anu dararaek tobat tina sagala macam dosa perdosaan anu hakikatna ngarampah kana panyarek ti Gusti Allah. Ngan kalawan topik hidayah pitulung ti Gusti Allah urang daek balik deui. Nu sakumaha disebutkeun bahwa tempat pangbalikan iwati balik deui ka Gusti Allah. Sebab Allah mah meureunnan ayeuna nu maha ghafur bakal ngahampura kana sakabeh dosa perdosaan anu salian ti musyrik ka Gusti Allah. Kitu oge musyrik bisa teu dihampura, bisa. Pancenan di dinya mutlak Allah moal ngahampura dosa musyrik. Nyata ieu kudu aya pertimbangan anu matang nyebutkeun bahwa Allah la yaghfirud dzunuba duna dzalika. Moal ngahampura salian ti dosa musyrik, salian ti musyrik mah dihampura, musyrik mah moal. Nyata di dinya ngagaris bawahi berarti musyrik teh dosa paling pohara, paling gede anu nisbatna kudu bener-bener tobatna. Lamun heug bener tobatna maka bakal dihampura. Kumaha nyontoanana? Nyaeta lamun jelema musyrik teh ibarat anu panggampang-gampangna di luar Islam, Yahudi, Nasrani, Majusi jeung sajabana tuluy nyaan hayang balik kana Islam, tuluy sahadat, maka dihampura. Tapi lamun ayeuna tina Islam tuluy musyrik, tah eta nu teu dihampura teh gitu. Anu bakal dihampura teh anu tadina musyrik tuluy asup Islam. Ieu manggeus puguh dibere penjelasan tentang kaislaman. Wa may yabtagi ghairal Islam, sing sajelema anu milih salian ti Islam fala yuqbalu minhu, moal ditarima. Otomatis tah dosa nu pohara kitu teh lamun heug tina Islam maka moal dihampura ku sabab pohara padagna.
Kumaha lamun tobat deui beres Islam musyrik Islam deui diterima keneh can maot mah ya, can maot mah diterima keneh ngan kudu mayar sabaraha lila ninggalkeun kaislamanana salatna puasana maka kudu dibalikan deui gitu. Dibayar nu kamari ninggalkeun salat misalkan ayeuna 5 minggu maka nu 5 minggu kudu dibayar teu meunang henteu sabab meureunna lamun Islam tadina keluar jadi murtad sementara anu tadina musyrik asup kana Islam jadi muslim gitu. Nah eta jadi memang kudu asak sasar pikeun urang mah tong sakali-kali kudu keluar tina Islam murtad komo nepi ka meureunnan ngabahasakeun mangeranan kanu lain hak di pangeranana maka hubunganana kejeng pasal nu ieu salawat miwah salamna muga tetep dikucurkeun ka baginda alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayeuna urang mincak kana bulan Rabiul Awal urang kudu bungah karena hari kelahiran Kanjeng Nabi cek akalna urang oge lamun boga pamajikan boga dulur geus bulana sok bungah rek nungguan eta lahir geus lahir gurudag salamet bungah deui gitu. Bahkan memeh kelahiran oge geus nyiapkeun sagala rupana tapi kunaon ayeuna dina pelebah kelahiran anu sifatna jelema biasa anu can puguh bisa nyalamatkeun atawa henteuna urang geus bisa bahagia bisa ngayakeun sagala rupa bahkan daek berkorban demi eta udak can pugung ke gedena modal kumaha nilakakeun jeung henteuna can puguh urang teu nyaho teu jelas gitu tapi daek berkorban tapi kunaon begitu ayeuna Nabi mah puguh bakal nyalamatkeun sakabeh jalma anu anut ka anjeunana itu pek teu bungah berarti dipertanyakeun keimanan nana gitu. Ke hubungan jeung maulid jeung maulud tangke segat antara maulid jeung maulud teu meunang mauludan naon hukumna mauludan teu meunang maulidan naon hukumna maulidan kete ari nu teu beukeun mah ngeles deui wae ari hukumna maulud nyata anu dilahirkeun maulud anu dilahirkeun kullu mauludin yuladu mauludun anu dilahirkeun hukum nu dilahirkeun naon orok hukumna orok naon aya teh hukumna orok sugan haram sunat makruh orok eueuh hukuman hari maulid waktu jeung tempat dilahirkeun naon hukumna waktu jeung hukumna tempat lamun maulud berarti nyaritakeun nu dilahirkeun lamun maulid nyaritakeun waktu jeung tempat dilahirkeun jadi naon hukumna eueuh hukuman da eta mah isim zaman jeung isim makan gitu ngeles deui cenah memperingati mengadakan perayaan nah ngelesna gitu dan Nabi sahabat bahkan tabiin can pernah mere contoh perayaan kelahiran Kanjeng Nabi kunaon cenah ayeuna kudu dirayakeun
spesifikna momentum orang-orang Islam lamun teu kenal waktu pohona kamalinaan teu diingetan mah banget leuwih ti poho mentakan diingetan aya peringatan Maulid Nabi atau Maulud gitu. Orang biasanya nyebutnya Maulid. Biasana peringatan Maulid Nabi, tara nulis peringatan Maulud Nabi gitu. Peringatan Maulid, jadi memperingati hari kelahiran atau waktu kelahiran, tempat dilahirkan. Nah, ari Kanjeng Nabi kumaha nyata ararembung anu teresepeun masa kalena teresep sakumaha diasong-asong ge moal daekeun. Maka ambil gambaran bikin orang bahwa bagi orang yang tidak pernah menyukai alias membenci, tidak mesti harus menjelaskan bahwa diri saya adalah orang baik, diri saya adalah begini, tekudu. Sekali nak orang memperjelas apapun itu terhadap orang si pembenci, tetap benci. Sakumaha orang alus ge di hadapan para pembenci mah embung tersebut. Tapi di kalangan para pecinta tanpa harus menceritakan kebaikan, sekalipun ayeuna diam, si pecinta mah akan tahu dan akan menerima apa adanya, bahkan ada apanya. Gitu. Lamun ngurus-ngurus masalah rasa kecintaan maka bisa belajar di Syekh Burdah, Syekh Muhammad, Maulana Rumi, Imam Athaillah, kumaha bentuk kecintaan anak ka Kanjeng Nabi gitu. Ta lamun heug urang kumaha bentuk kecintaan anak. Bahkan sering sok ditanyakeun, cinta ka Kanjeng Nabi lamun keur aya ceramah gitu, cinta tuh Kanjeng Nabi, cinta gitu. Lamun dijawab cinta eta kanyahoan wadulna, karena para si pecinta tidak pernah mengungkapkan rasa cintanya, tapi membuktikan dengan pengorbanannya. Lamun nyebutkeun teu cinta bisa disebutkeun kumaha. Cinta teu cinta, nyebutkeun ayeuna cinta eta teh berarti kanyahoan wadulna. Karena para pecinta tidak pernah mengucapkan rasa cinta, tapi membuktikan dengan pengorbanannya atas cinta yang dipanggul, digandong atau dirasakan gitu ya, rasa cinta. Maka tina sair-sair oge loba gitu. Boh eta mah arek sair cinta ka jelema, cinta ka ibu jeung segala rupa lah gitu nya. Pasti anu ahli kana syair mah nyararieun gitu. Eta meureunnan urang mumpung datang dina bulan Maulud, bentuk rasa kecintaan pertama nyata kumaha atuh nyata meureunnan hiwati maca sholawat. Ta sholawat eta jadi bentuk atau bukti kecintaan. Maka maca we sholawat sabaraha balikan aksiru cenah sing loba gitu. Teu kudu sok milang. Korbankan waktumu, korbankan suaramu, korbankan dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ayeuna mah keur rame nyata kana salawat Jibril. Anu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun anta badrun kitu nih teh nepi ka saberesna. Di urang mah aya samsu aya, badru aya urang mah nya. Anta samsu galon anta badru tukang bubur. Di urang aya samsu anta badru teh gegirkeun teh anta samsu anta badru. Ya saya samsu ente badru. Tamahireuna jadi baca sholawat misalkan ayeuna tadi Jumaah sebagai bentuk bukti rasa kecintaan aksiru sholawat ala Nabi lobakeun maca sholawat ka Kanjeng Nabi eta sabadana ti eta meureunnan urang kana hanca nu kamari bahwa pang abdolna pang utama-utamana tina kaimanan nyaeta cabang pang unggulna aqulu qauli hadza ucapkeun kana ieu la ilaha illallah muhammadur rasulullah eta nu kamari pang handap-handapna nyaeta miceun pilara di jalan cucuk beling sagala rupa gitu bahkan non cangkang cau ku urang piceun bisa jadi pilara ka batur pilara ka urang eta pangleutik-leutikna jadi panggede-gedena ucapan masangkeun dina hate nyaeta beuneunan la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Terus ayeuna naon nyaeta qala an-nadimu maka nyarios nyaeta kinadim lain Mas Nadim ya kinadim tukang nyieun siiran ieu nyaeta meureunnan naon nadomna amin birabbika wal malaiki wal kutub wal anbiya wa biyaumi yabnal alamu amin pondok itu amin beda tah amin bimakna fi'il amar amin pondok gitu nanya lamun amin bimana istajib doana eta bimakna doa ya mah amin bimana fi'il amar amin kudu iman anjeun sementara lamun beres Fatihah mah walabdallin amin entong diamkeun amin tasdidan dina mimna amin alifna pake patah nangtung mad badal teh mimna aya iyaan gitu aya istajib doana nah, ieu mah amin alifna pondok mimna pondok teu make iya amar jadi nitah amin kudu iman anjeun kasaha birabbika ka pangeran anjeun wal malaiki jeung ka para malaikat kunaon teu wal malaikati ieu mah wal malaiki wal malaikati aya nu leungit teh naon ta terus kapna kasroh deh wal malaiki jeung ka para malaikat naon bedana antara malaikati jeung malaiki pan urang lamun ngaji dina pelebah ngalatan alat mah penting tah supaya ngawauhkeun kunaon ieu teh nepi ka di
tulis malaiki, malaikat, aya mulki, aya malakun gitu. Tulisanana kunaon tah? Ieu mah ngalirik bahwa si wawuna atap kana Rabbika pangeran anjeun ka teu Rabbika ya bi Rabbika sok sanajan ayeuna kana lapad malaiki lain malaika pan ieu mah Rabbika ning ieu mah malaiki jiga nu pajauh-jauh ya. Nah atapna kana lapad Rabbi ya bakna kasroh wal malaiki kapna ge kasroh gitu. Terus kunaon tak marbutohna leungit ieu keur dijadikeun lapadna anu muzakkar lain anu muannas sabab lapad malaiki geus jadi jama muzakkar salim. Lamun keur malaikati jama muannas salim gitu tah. Naon bedana jama muzakkar salim jeung jama muannas salim ya beda lah. Nah. Kudu neangan balik deui meureunna ngaji alatna eta kudukeun we budak santri eta mah nu ngaji mah cukup. Jadi urang alhamdulillah aya santri nu ngaji alat. Lamun eueuh santri nu ngaji alat doraka salembur gitu. Iya. Karena ngaji pangkatna wajib. Sementara wajib teh kebagi dua, aya wajib ain, aya wajib kifarat. Seperti salat, aya wajib ain. Wajib ain duhur, asar, maghrib, isya, subuh, wajib ain masing-masing. Aya teh salat anu wajib tapi kifayah. Naon? Salat mayit wajib kifayah. Salembur we nu bisaeun, doraka kabeh. Aya we saurang gugur tah salembur kudu nganuhunkeun kana saurang gitu. Aya opatan alhamdulillah opatan oge gitu kudu nganuhunkeun kana opatan sabab ayeuna kacumponan ku kifayah mah aya panggantina cukup aya nu bisaeun saurang dua urang tilu urang cukup salembur kacuparan gitu. Ari ilmu anu kifayah nu mana? Ari wajib nu ain nu mana? Itu kan. Wajib nu ain loba, wajib nu kifayah aya salah sahijina. Ari wajib ain mah seperti tolab ilmu anu jang masing-masing seperti ilmu ibadah. Terus naon deui ilmu munakahah. Naon deui ilmu akidah. Masing-masing tah. Teu bisa geus we atuh maneh ngaji tauhid mah urang mah teu kudu es. Geus we atuh ngaji bab salat mah maneh hungkul teu bisa masing-masing tah mah. Ya. Terus ayeuna ngaji tajwid geus we cenah ngaji tajwid masing-masing. Wajib ain wajib kifayah. Ngaji tajwid. Hah? Kifayah nerapkeunana wajib ain gitu. Maca Quran make tajwid wajib ain masing-masing. Ngan dina palebah ngajina aya we ieu sapangajian teu ngaji tajwid. Belah ditu mah aya ngaji tajwid kacuparan. Jadi aya anu wajib ain, aya wajib kifayah. Salah sahijina deui nyaeta ilmu alat. Nahu sorob, mantek, bayan, ma'ani, da teu kabeh teu ngaji atuh. Ya. Jarang nu ngararaji kana eta bahasana hararese. Da embung teh gitu. Iwati ku santrina entak nganuhunkeun ka santri lamun ayeuna aya santri nu ngaji sorob nahu gitu. Dah cenah sorob nahu teu kaharti jeung eueuh gunana moal bisa dipake tableg cenah gitu. Ngan eueuh we nu ngaji saurang oge salemur eta doraka. Wajib kifayah. Jadi paling teu nyaho lah. Geuning ari tadi mah jama mudzakkar salim aya jama muannas
salim. Mudzakar teh nunjukkeun kana lalaki teu make tak marbutoh, nu make tak marbutoh berarti muannas salim gitu. Jama loba ari malaikat mah lain hiji dua kan. Ribuan gitu. Jadi disebutkeun jama. Ieu nah heula we nya logatanana wal kutub. Nah teu wal kutubi. Ieu mah keur sairan ngaranna ge supaya akur dina palebah keur nganadakeunana ceuk kisair gitu. Wal kutubi sebenarnya mah kitu. Bimakna wal kutubi jeung kana pirang-pirang kitab. Pirang-pirang kutub. Lamun kitab kitabun takna pangke alif kitabun. Lamun jama ponok. Nah anu panjang jadi hiji anu ponok jadi pak jadi loba gitu. Eta gunana gitu. Ya. Wal kutubi jeung pirang-pirang kitab sabab kitab lain hiji gitu. Wal ambiyai jeung ka pirang-pirang nabi rasul. Wabil yaumi jeung kana poe tadi wabil yaumil akhiri di dia make wabi yaumi yapnal alamu. Itu make yaumil akhiri gitu. Sabab ayeuna ki musannif supaya betanana lempeng. Sabab lamun wabil anbiya wabil yaumil akhiri eta keur nganadomkeunana make bahar nu kamari moal nepi tanggung gitu. Nah, maka wabi yaumi yapnal alamu kana poean anu ruksak ieu alam. Nya poe akhir teh ya. Gitu. Maka urang korehkeun wa fi hadzal bait maka ieu bait bakal nyaritakeun kana cabang iman khamsa su'abin kana 5 pirang-pirang cabang. Iman ka Allah, ka malaikat, kana kitab, ka para nabi jeung kana poe akhir karak 5 gitu. Engke betan anu berikutna nyaritakeun kana iman anu nomor kagenep nyata kana qada jeung qadar. Ieu pangkalna disebutkeun usul. Nya pangkal tina iman anu disebutkeun rukun iman anu genep. Anu kahiji nyata al imanu bi annallaha ta'ala wahidun. Ari iman. Naon cenah iman teh? Ma huwal iman. Naon cenah iman? Yakin. Cukup ku yakin. Henteu. Naon atuh? Nekadkeun, cukup ku nekadkeun. Kumaha deui? Ngabenerkeun, cukup ku ngabenerkeun. Henteu. Nyaksian, opat, cukup teu ku opat eta. Ngayakinkeun, ngabenerkeun, nekadkeun jeung nyaksian, cukup. Ma huwal iman, naon tu ari ngaran iman? Anu enggeus teh anu selain teh nyaho sebenarnya enggeus ngan poho teh ning. Ma huwal iman? Al imanu iqraru bil lisan. Diucapkeun ku lisan, ngucap heula atuh. Naon ngucapna? Nu tadi teh eta pangkalna, abdol-abdolna. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Engke dilumpatkeun kana syahadat. Eta ikrar. Diucapkeun. Jadi ada rembungan tah anu di luar Islam kudu ikrar. Daftar. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Eta nu embungeunana. Lamun ka pangeranana Allah mah ngaku-ngaku. Ngaku nama ngaku. Ngan embung ikrar. Terjadi mana? Emang na Yahudi teu apaleun ka Gusti Allah? Apaleun. Emang na Abu Jahal jeung Abu Lahab teu apaleun ka Gusti Allah? Apaleun. Ngan embung ikrar. Gitu. Ari Lata Uzza Manat mah eta mah sebagai Tuhan yang
dunia gitu diberikan tugas nu ieu jang kajayaan, ieu jang kabeungharan, ieu jang pangkat darajat gitu penguasana gitu. Jadi lamun hayang beunghar ka dieu, lamun hayang non tinggi derajat ka dieu. Tah eta cenah Tuhan teh. Ari Tuhan bener mah Allah. Jadi tercukup, maka al imanu ari ngaran iman pertama iqraru bil lisan. Ikrar dina lisanna. Terus nu opat nu tadi bentuk tina iqrar tina lisan ngucapkeun sahadatain maka karakta ngamaknaan ku tasdiqu bil qalbi. Lapat tasdik berarti ngabenerkeun. Teu cukup ngabenerkeun, ngayakinkeun, teu cukup ngayakinkeun, ditekadkeun. Berarti punya tekad berarti yang kuat gitu nya. Keinginan yang kuat untuk memegang keislaman, keimanan. Benar, yakin, punya tekad yang kuat, karakter bersaksi. Tak ieu nu kaopat bersaksi na ieu anu perlu ku urang di garis bawahi. Bersaksi kumaha? Bersaksi nu kumaha? Lamun ngayakinkeun hate urusanana. Ngabenerkeun ku hate. Bertekad di hate. Ari bersaksi teu cukup. Berarti aya hisi. Non hisi teh indra anu nyaksian, mata, telinga, atau lain sebagainya. Maka engke tah ngamanaan dilalapan saksi di dia bahwa kesaksian kita sesuai dengan anu di pertelakeun bahwa cukuplah ayeuna tafakkaru bi khalqillah wala tatafakkaru bidzatillah. Pikiran we geus ciptaanana, tong mikiran anu nyiptakeun nana, moal ka pikiran gitu. Meskipun diterjemahkeun nana aku bersaksi MOU ya. Nah, terus cukup deh segitu. Naon deui hiji deui? Iqraru bil lisan, tasdiqu bil qalbi. Jadi nanti jadi anu bareto ieu mah afalu bil arkan. Dipigawe ku anggota badan, tegas nama ngeuleunnan ngalaksanakeun parentahanana. Iqrarna lisan, hatena yakin ngabenerkeun jeung bertekad yang kuat, terus we korbankeun tah awakna supaya ngalakukeun naon-naon anu diparentahkeun nana. Tah ieu di dieu lisan oke ngucap, hate ngabenerkeun tapi palebah ngalakonan parentahna ieu karak setengah-setengah. Hiji dina iman berarti sudah sempurnakah iman kita? Sepertinya belum. Tapi berusaha untuk menyempurnakan, berusaha terus. Terus beres iman ayeuna lapad birobika ka pangeran anjeun, yakin ngabenerkeunana, punya tekad yang kuat, kemudian daek ngalaksanakeun parentahan pangeran. Wow jeung pangeran suau insan. Tanda tanya.
Sementara eta kan nu pertama kali ti dieun teu amin kudu iman anjeun billahi henteu ki musannif cukup ku basa birabbika ku ka pangeran anjeun tinggal ngambalikeun pangeran anjeun saha itu benerna. Seperti Kanjeng Nabi begitu pertama kali narima wahyu Iqra bismi rabbika temakelah pada Allah. Mana lapad Allahna? Iqra bismi rabbika. Tah tidinya karak urang mulai sok terjemahkeun wawasan anjeun lapad rabbika wauh teu ka rabbuk anjeun maka nu ditanyana ge mar rabbuka. Saha pangeran anjeun? Nu ditanya teh gitu. Kasimanya teh idza jaa malakaini munkarun wa nakir mar rabbuka di mana datang malaikat munkar jeung nakir nanya mar rabbuka nanyana lain ku bahasa anu lembut lamun ka jelema nu teu wauheun lamun ka jelema nu wauheun mah kete yeuh amal-amalan urang dina salagina ayeuna keur hirup maka samemeh urang nu jasadna ieu bakal ngajawab maka amal-amalanna bakal ngawujud jadi makhluk anu kasep anu seungit maknya amal bisa jadi makhluk anu ngabentuk kitu teu percaya jadi ieu kawasan Gusti Allah bisa nyiptakeun makhluk hiji tina seuneu hiji tina cahaya hiji tina taneuh hiji tina sperma rupa-rupa teh terus ayeuna dipikir deui ku urang ari bilatung diciptakeunna tina naon hileud peuteuy diciptakeun tina naon tina peuteuy meureunna bilatung tina anu baruru Allah sanggup pun nyiptakeun makhluk tina peuteuy gitu nya kapan peuteuy teh ayeuna buah lah meureun buah lah yang peuteuy buah lah nya jengkol buah gitu hileud peuteuy hileud jengkol gitu tuluy kadaharan buruk timbul we bilatung anggap ayeuna kadaharan nu burukna teh misalkeun urut sangu berarti eta bilatung diciptakeun tina sangu Allah sanggup pun dan naon tuh nu hese pikeun Allah gitu maka ayeuna nyiptakeun makhluk tina amal-amalan maka Allah kawasa di mana Allah ngarsakeun gitu. Tah makan makhluk anu tina amal-amalan eta ibaratna nu tadi urang keur di dunya nami gawe amal-amalan anu hararade maka eta nu bakal ngajarawabna jadi bilisanin fasih wa'tiqadin sahih ta amal nu paseh mah kaula ngaji kaula salat kaula sabab lisan anu ieu mah lobana anta kasirul kadzib bohong semua gitu loba ngabohong mah dablong letah eta mah maka nu ngajawab nya eta amal-amalan urang nu dipigawe pinter pan ieu mah lidah tak bertulang cenah kitu nya ari ngaranna ge letah bisa we ngelesna gitu. Maka nu ditanyana marabbuk saha pangeran anjeun ayeuna ditanya amin birabbika kudu iman anjeun ka pangeran anjeun marabbuka sampe mengke maot ayeuna ditanya heula marabbuka saha pangeran maneh
nyari maka lisan mah orang disanggup atuh. Allahu Rabbi, ari Allah teh pangeran abdi. Wow jeung Allah. Balik deui berenang kana akidah awal. Sementara ayeuna ibadah urang moal ditarima lamun teu wau jeung pangeran. Taikeun kelasna. Kamarinya pan teu sampurna. Wani can. Naikeun kelas. Naikeun kelas. Wani can. Jika naman can wakanya urang mah masih kena di kelas can sampurna. Ibadah urang can sampurna lamun teu nepi ka wau jeung Gusti Allah. Arek diturunkeun deui. Sok sanajan ayeuna teu wau ka Gusti Allah, ibadah nu sakumaha ceuk ayeuna daya tangkapna barudak. Barudak sarolat ngararaji pencan wauheun. Pangeran teh nu mana? Pangeran teh nu kumaha? Pangeran teh anu wajib kumaha? Teu wauheun. Wujud kidambakona ge karak diararajar. Urang mati babare tuh wujud kidambakona. Nya kudu turun deui. Tah. Jadi maka bi annallaha ta'ala sanyanya Allah ta'ala wahidun eta anu manunggal. Tong hiji menyebutkan hiji ayat 2 ayat 3 manunggal. Cek orang Indonesia mah esa manunggal. Heuh pan eta keneh heueuh be ngan nyebutkeun teh hiji tapi sahiji manunggal teh ya sahiji. Lamun nyebutkeun hiji angka pasti nuturkeun hiji 2 3 gitu. Buktikeun we jeung ayeuna kenyataanana bener Allah anu dijadikan pangeran teh hiji, anu di pangeran ku maneh teh hiji, ku urang-urang teh hiji gitu. Tong waka make lapad Allahna. Bener pangeran anjeun teh hiji. Kumaha ngajawabna? Sebutkeun dunungan anu kudu diturut berarti kudu eta nah urang ayeuna loba nu diturut sesuai jeung hawa nafsu loba keneh salianti Gusti Allah. Mana cek hawa nafsu nyeta meureunnan dimulai anu sok diutamakeun HP, pamajikan, kabogo, dunungan, HP sorangan. Kumaha HP sorangan teh? Nyata di mana milampah perkara anu hayang katempo ku batur eta ge meureunnan hatena teh ngaduakeun ka Gusti Allah. Cek Gusti Allah ayeuna qalbuka qalbi eta hate maneh jang kaula tong jang sasaha. Tong diisian sasaha, tong diisian nanaon hate anjeun. Khusus jang kaula. Lamun cek bahasa anu budak Qora mah cukuplah aku di hatimu jangan ada perempuan lain. Kumaha der aya we. Keur jeung kabogoh urang WA-an jeung awewe sejen. Rek kumaha? Lapurnya. Heuh keur jeung kabogoh der we anu ngawean. Awewe. Dibalesan ku urang teh. Katempuan tah ku kabogoh teh.
bencana. Terus orang rek balik misalkan geus boga keluarga, boga pamajikan. Tina gawe atau ti mana? Derewe nyimpang heula. Ka imah awewe sejen. Ka nyahoan sakitu teh gitu. Anu teu begitu berbahaya teuing sebenarnya. Nya diputuskeun ku kabogoh ku sabab nempo karakterna tadi keur jeung kabogoh aya nu nga-SMS awewe nu sejen masih kene di layanan, berarti hati kamu bukan hanya untukku, kamu masih berpaling. Padahal ini teman kan gitunya. Enggak ada apa-apa. Tapi merasa diduakan kan gitu. Urang keur salat keur berhadapan jeung Gusti Allah derweh ingat ya. Berarti hatimu tidak hanya untukku. Era dewa orang tadi gitukeun. Cek Gusti Allah, khalaqtu kulla syai'in lak. Kaula nyiptakeun sakabeh perkara jang anjeun. Lakin, tapi gitu. Halaktuka nyieun kaula ka anjeun li jang ibadah ke kaula dibere tah sarua jeung lamun ka keluarga mah tah mah imah ku bapa dipangnyieunkeun disirek ka mana-mana tah ieu ongkosna tah ieu motorna tah ieu mobilna bisi rek balanja tah ieu jang balanjana bisi hayang keperluan naon tah balanjakeun serba dicukupkeun kari-kari weh jeung nu sejen dibere imahna diiuhan dibere duitna ari der balanja jeung lalaki nu sejen tan loba kacarita kan nepi ka nyawa ngalayang di alam nyata ayeuna urang berpikir jauh di lenyepan ceuk Gusti Allah tah sagala rupa dibikeun jang anjeun hirupna cageurna daharna ituna ieuna geus dibikeun ari der maneh ngawaro keneh kadudungan anu sejen kanu sejen untung Allah bager Allah maha beunghar maha asih lamun mengambil pelajaran tinu tadi KDRT nya paling teu akibat ada selingkuhan kekerasan dalam rumah tangga nepi ka diteungeulan nepi ka gerelut tungtungna minta cerai tapi kada ieu akidahna lain rek nyarupakeun urang jeung Gusti Allah dengan contoh itu ieu mah gampang kaharti itu cerna ceuk Gusti Allah teh maneh geus salingkuh cik anu pisah tong ngaku pangeran ka kaula menta pangeran nu sejen ka urang cabut kabeh perkarana sehatna hartana daharna kiceupna gerakna dikubur teh kan seolah gitu jadi gambaran sebenarnya itu adalah permasalahan kecil di dunia yang nyata padahal mah
ayeuna urang lamun dikaji ulang sementara urang sebagai makhluk anu bakal balik deui ka alam nyata anu keur jadi carita. Mana akhirat teh? Pancan teh ka dituna. Karak dicaritakeun akhirat gitu. Carita keneh da encan. Keur ayeuna aya di alam nyata urang bisa nonton kejadian-kejadian disebutna meureunnan yeuh bahwa eta bagian tina ayat-ayat kaula. Wa min ayatihi an khalaqalakum, nyiptakeun bagian ayat-ayat kaula, nyiptakeun anjeun, khalaqalakum, nyiptakeun anjeun gitu. Min nafsi wahidah, tina jenis anu hiji tadina. Nyata ti Kanjeng Nabi Adam. Kanjeng Nabi Adam diciptakeun tina mintin, min turabin tina taneuh. Urang mah asal-asalna taneuh teh. Urang justru barang geuleuh. Kanjeng Nabi Adam mah henteu tina taneuh. Ari Kanjeng Nabi tina nur. Beda deui. Moal aya sistem kahinaan. Urang mah hina tina perkara nu hina. Tuluy ayeuna hirupna genincakan taneuh, barang dahar anu asal tina taneuh, kunaon boga sifat hate anu ngalangit. Luhur urang teh dihandap perkara hina derweh bangga diri, hayang pamer, hayang itu, hayang ieu. Seolah-olah ayeuna poho kana purwadaksi. Kau berasal dari tanah, kenapa harus bersifat langit begitu. Dibalikeun weh nepikeun urang. Nyata meureunnan wau teu ka pangeran, maka supaya wau ka pangeran teh aya parentahna. Urang mapai-mapai nyata awal wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistiqoni. Jadi nyangge teh make lapad Allah, ilah pangeran, Rabbik pangeran. Nah, maka kumaha cara Allah geus mere jawabanana sebenarnya. Tingali deui kana Wahyu pertama surat Iqra bismi rabbik kalladzi kana lapad rabbik nya alladzi zat di dinyana anu rabbikal ladzi khalaq alladzi khalaq anu zat anu nyiptakeun. Berarti pangeran urang Allah teh anu nyiptakeun. Nyiptakeun naon? Khalaqal insan min alaq. Nyiptakeun jelema tina alaqah anu asal muasalna tina nutfah. Alaqah mudghah karak we ayeuna kieu ngawujud aya tulangan, aya dagingan, aya rupaan, ngaku weh tah urang teh jelema. Merejal ti ma cenah kitu cek orang Sunda malin gitu. Aya deui manusia heuh mana tunusia teh ngaku urang jelema dijieun ti ma ngaku manusia mana manusia mana nu maneh teh nu ngaku-ngaku adit teh nu mana nu ngaku-ngaku jang cenah ieu mah dada ieu nu saha nu Allah kiceupna ti Allah panampuana ti Allah. Jadi khalaq anu diturut makhluk keneh lain khaliq. Urang ayeuna keur loba nurut ka makhluk tibatan khaliq. Cek si Allah teh nurut ka makhluk oge lamun ngadatangkeun kana maslahat ngawauhkeun ka kaula eta heug wae. Intina mah kudu ngawauhkeun nurut
oge asal ngawaukeun seperti ayeuna urang gawe nurut kanu jadi dulungan asal teu poho kana intina ka Gusti Allah. Urang gawe ngawarok ka dunungan kudu sabab engke oge di ditu aya nadom nyata betan anu kasabaraha hijina disebutkeun wa'athumu jeung kudu taat anjeun ulul umuri ka pamarentah. Dunungan teh tukang marentah meureunna nya tah berarti kudu diturut dina salagina teu kaluar tina hukum syara anu nentang kana parentah Gusti Allah turut we. Oh berarti eta ge diparentahkeun ku Gusti Allah tah urang kasab urang gawe diparentahkeun ngan ulah nepi ka poho gitu. Ayo we dunungan eta nu diwaro sementara datang we cek Gusti Allah teh salat cek Gusti Allah geus beres salat mah geus pantasiru fil ardi balik deui we kana asal aktivitasna. Jadi nyaho di mana waktuna keur dipenta jang salat heula keberes balik deui kana aktivitasna teu dicarang gitu. Aya waktuna ngaji beres ngaji ya balik deui kana aktivitasna masing-masing. Tah maka ti dieu urang meureunan hayang wauh ka Gusti Allah teh pertama antara asma terus sifat af'al karak zat iraha urang bakal wauh kana zat Gusti Allah allazi khalaq zat anu nyiptakeun urang maka wauhkeun heula ka diri urang. Man arafa nafsah arafa rabbah ay man arafa qalbah arafa rabbah sing sajelema anu bisa maca kana hatena wauh bahwa hate teh milik Gusti Allah maka arafa rabbah bakal wauh ka pangeranana. Lamun nafsah kana awak lamun qalbah kana hate ari awak mah heug wae gawe heug nya are kitu rek kieu awak mah ngan hate ka kaula di mana keur gaweuna balik deui bawa ieu gawe ngan sakadar syariat hakikat Gusti Allah berobat heug nya nu nyageurkeun tetep Gusti Allah nyaah ka anak pamajikan heug ngan tetep bahwa balik deui ka nyaah anjeun ka pamajikan leuwih nyaah keneh kaula ka sakabehna. Anjeun ayeuna neangan milik rezeki jang anak pamajikan heug da intina nu ngarizkian mah kaula kitu balik deui ka Gusti Allah. Tah maka lamun geus kitu urang geus bisa mapai ye dati awal oge disebutkeun wahid sahiji manunggal terus ayeuna nu kahiji sifatna Gusti Allah teh nu wajib dikanyahokeun wujud. Ada wujud teh aya wujudna Allah teh wahid nya wujudna Allah teh wahid sahiji manunggal lamun nyebutkeun manunggal berarti aya ari Allah teh aya Allah teh aya iraha ayana Allah iraha ayana sama meh aya lapan aya Allah aya henteu aya jadi ayana Allah sama meh ayana lapan aya disebutkeun Allah aya teh ku sabab aya nu diciptakeun nana eta lapan aya. Nah mulai tah nu kamari ieu teh rameningnya bahasa wujud Allah itu wujud adanya itu sebelum ada kata ada. Setelah ada lapan ada maka Allah tetap ada meskipun lapan ada itu tidak ada Allah tetap ada liur gitu. Dibulak balik gitu tapi lamun orang geus bisa nyerna mah moal gitu
Jadi aya nalapad Allah, aya nalapad aya Allah gitu. Samemeh aya lapad aya oge Allah mangsa aya gitu. Allah mah aya jadi la awwalalahu. Jadi teu aya mimitina. Arek jelema aya heug. Arek makhluk ayeuna mulai langit bumi na aya. Allah mah tetep aya. Kumaha lamun langit bumi na teu diciptakeun? Ya Allah mah aya. Wujud. Entah kalau mereka neangan dalil wujud mau kapanggih. Mana dalil wujud dina Al-Qur'an pangneangankeun moal kapanggih. Terus dina Aqwaidul Iman, dina kitab Tijan, dina kitab Aqidah anu sejenna aya teu ngadalilan dalil anu aya tulisan wujudna. Aya tulisan wujud gitu, Allahul wujud gitu. Dina Quran moal kapanggih. Tak ari dina kitab akidah anu tadi manye tak keur make dalil akli ijmali gitu. Lain make dalil tafsili. Geus lieur dewa. Muntakan ayeuna sabener-benerna urang wau ka Gusti Allah teh nya teu wau sebenarnya mah ngan wau karak naon cangkang lah ya, cangkang gitu. Wow, cangkang encan ngeusi. Lamun geus ngeusi mah engkena la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Moal aya bingung, moal aya sieun. Sok sanajan bahwa makhluk teh wala nabluwannakum make nun taukid sakilah deh. Wala nabluwannakum jeung yakti bakal diuji bener eta jelema teh minal khauf ku rasa kasieun sieun anu wal ju lapar wa naqsim minal amwa kurangna harta banda was samarot jeung kadaharan. Samarot ini mah buah-buahan dikiaskeun we lain kadaharan buah hungkul gitu sagala rupana. Bahkan ayeuna di kalangan para ustad ajengan kiai ustad jeung sajaban oge bahkan ka para pejabat kusan sieun kurang harta sieun kurang barang daang nepi ka loba ngarau lain hak padahal mah da naon atuh nu di dahar mah sakitu-kituna kur sapiringeun urang teh ngan sieun teu kaage nepi ka ustad jeung ustad pasea sieun beakeun tobas make kudu sieun gitu. Pan eta ti wala nabluwannakum minal sieun naon sieun beakeun tobasnya tadi teh ju beuteung sieun lapar di imah teu kabagian sieun teu dipapai-papaikeun yak diuji. Entakan ayeuna Kanjeng Nabi pertama kali ayeuna samemeh ayeuna diangkat narima kana karasulan kan alam nasrah laka sadrak eta surat 2 kali turun kan sebelum ayeuna diturunkeun melalui pelantaran malaikat Jibril nyata langsung ke Gusti Allah ka Kanjeng Nabi tas nampi gitu. Karena alam nasrah laka sadrak tah anjeun teh ieu geus dibukakeun manahna sehingga ayeuna teu kaeusian ku naon-naon iwati Gusti Allah. Jadi lamun sebutkeun sare na urang mah sare bahkan hate ge milu sare keur beuntak ge hate urang mah sare nabi mah henteu. Socana mah ayeuna istirahat nutup hatena mah henteu Allahu Allah wa qalbuhu qad na'asat minang sok dibacakeun eta teh nya dina muludan nya wa qalbuhu qad na'asat tetep we teu narap gitu ka urang mah
sabab karak disalapadna hungkul. Allahu Rabbi raditu billahi robba karak cangkang letah hungkul. Tapi tong pesih sakit ge sudah alhamdulillah. Sakitu menang Gusti Allah mere taufik hidayah urang masih daek menyebutkeun raditu billah ridho kaula di pangeranan ku Gusti. Saha gara pangeran maneh teh? Allahu Rabbi. Geus wau jeung Gusti Allah encan. Pan urang oge gawe wauh jeung dunungan ureunan. Ya. Nu mana sih dunungan teh tuh nu mere gaji si anu. Ari personalia bagian keuangan eta nu mere gaji lain. Lain karyawan kene, tapi geuning di waro padahal lain nu mere gajina. Nu mere gajina mah direktur utama. Sok marentah. Tara. Nya. Dan geus mere tugas. Saha nya lamun urang mah Gusti Allah teh marentahkeun tah maneh boga kolot cekolot teh parentah budak-budak maneh. Ku anfusakum wa ahlikum. Jaga diri maneh, jaga keluarga maneh. Parentahkeun salat, parentahkeun ngaji, parentahkeun puasa, parentahkeun sedekah. Urang diberi tugas. Ajang marentah deui. Ngan syarat memeh marentah ka batur, parentahkeun diri heula urang. Ku anfusakum, diri urang heula parentah. Karak ke batur untuk ku ahlikum ari diri manehna teu. Banyak orang yang memberi contoh tapi tidak banyak yang menjadi contoh. Mere contoh tuh kudu kieu ieu contohna tapi tidak menjadi contoh, tak orang contohan. Seperti Kanjeng Rasul mah ayeuna kumaha merean contoh ka urang. Timimiti hudang sare Kanjeng Rasul mah bebeja. Hudang sare teh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Urang mah pentara. Hudang teh hudang urang mah. Kanjeng Nabi mah bebeja. Alhamdulillah puji syukur ka Gusti Allah. Alhamdulillahilladzi lapad ladzi zat ahyana anu ngahirupkeun deui kaula. Ba'da ma amatana sanggeus maot. Maot lain sare. Heuh maot. Teu maot teh naon atuh? Peda gerak. Otakna maot, hatena maot urang mah. Nu hirup teh buat tak politik na hungkul. Nya. Ahyana dihirupkeun deui eta. Lamun kamari mah urang modenan dibalikeun deui ruh. Wah, ret asup deui brai muka gitu. Lamun waduh. Cilaka. Teu balik deui teh ni. Kan sing hade aya lamun heureuy kamalinaan teh ning sebutkeun teman enggak berakhlak teh nya anu keur sare keuingkeun di ditangtungkeun gitu. Teu bahaya. Urat saraf can sampurna, ruh can sampurna dihudangkeun tak tingali sok teu pararuguh jiga jelema anu gitu we. Ya karak nyaritakeun ka hiji karena memang pangkal-pangkalna kudu ka dinya. Amin bi rabbika itu ka pangeran asma timiti wujud tina wujud oge kan ayeuna dalil ijma, dalil tafsili, terus ayeuna anu dalil nakli. Kumaha atuh urang atong kumaha atuh papayan we saeutik berproses dan dititah wajib di urang teh mau tidak mau kudu teu meunang henteu la budda teu meunang henteu kudu teangan ka nyaho lamun urang teh cukup we salat teh salat kitu puasa teh puasa cara ning batur sarolat tanpa ngaji heula gitu
lolobana pan salat milu salat. Salatna milu salat gitu. Teu nyaho. Nyaho sok maca Fatihah. Ya. Tapi eta teh dina kitab Talbisul Iblis nu karari itu tanpa eusi teh nyata disisipan. Merupakan bahwa salat teh cukup ku takbiratul ihram. Geus we Allahu Akbar saya niat salat beres we. Geus tah. Nepi ka dinya cenah salat teh. Urang nepi ka dinya teh. Salat urang geus nepi ka mana gitu. Geus nepi kana Fatihah, kana ruku, kana sujud. Allahu Akbar gitu. Memang talbisul iblis gitu ngagodana. Salat mah salat. Ulah teh ngaji maneh. Lamun ngaji maneh nyaho tata cara salatna. Salat kudu kieu nyaho rukunna, nyaho ayeuna makruhna, nyaho pembatalanna. Terus kumaha yang hareupna, kumaha gerakanna. Salat mah heug wae, puasa heug wae. Nentong ngaji. Lamun ngaji anjeun pasti bener. Salat mah heug wae, sok heug wae salat. Tak loba nu sarolat tapi tara ngaji. Bahaya gitu. Aya nu ngaji tapi teu salat. Mungkin teh ngaji nama tapi tara salat. Ya mungkin wae aya. Tapi lolobana mah nu ngararaji pasti salat. Da mun ngaji atuh nyaho kana syarat rukun jeung sagala rupana jeung nyaho kana hukumna. Nu ngaji pasti salat. Nu salat cantang tu ngaji. Nu dahar pasti nginum. Anu nginum cantang tu dahar. Tapi aya nu nginum sok barang dahar nyicip teh ngaranna ngasaan ngemil. Jadi nu ngaji oge mungkin aya nu teu salat. Kan kemungkinanana kecil gitu. Lolobana mah nu geus ngararaji ya sarolat lah gitu. Geus nyaho hukum gitu. Amin bi rabbika. Dilunya pandai bahwa Allah boga sifat, boga asma, boga af'al. Allah kerasa kitu kieu ka urang. Lamun ceuk si Allah ayeuna mut bae maut kumaha gitu. Teu kudu make pelantaran malaikat juga si Allah teh. Ceuk ulah maut. Dan malaikat mah eta mesti jadi tugas kan tanpa harus menggunakan pelantaran malaikat pun bisa. Ngan Allah mere tugas ka malaikat gitu. Malaikat tugas anjeun nyabutan nyawa. Ngan aya daftar-daftarna tuh tingali dina tangkal tuba. Geus aya ieu tina tiap daun aya ngaranan si anu bin anu, lahirna tanggal saanu, bulan anu, di anu, kemaotna tanggal saanu, poe anu, jam saanu. Keur kieu carana ditulisan daun. Maka aya kisah ulama nyebutkeun dina ciri-ciri jelema ti mulai 100 hari menjelang kematian. Jadi geus nempo daun geus mulai rada kolot, cara roklat bareureum geus mulai gitu tah. Maka brei sok ngarasa awak paranas. Cager deui. Panas banget, kita hayu we rada mineng. Geus deukeut tah. Mulai tina 100 hari, mulai 80, 70, 40 wae mulai. Dikisahkeun ku para ulama mah ciri-ciri mautna. Sehingga nepi ka ayeuna sehari menjelang kematian ge aya ciri-cirina.
tapi kan ditulis kamari ya, dijadikan ieu bahwa geus nyiapkeun Imam Syafi'i ulama-ulama lain nyaho kana nyaho maotna iraha gitu, tapi nyaho ciri pi deukeuteun kana maot gitu. Da kolot-kolot anu urang-urang teu lagi aya cicirena macana nya, di mana nu tadina disetop tina rezeki daharna darer weh boga kahayang hayang anu geus we kadang karak nepi kana bibir maot manten gitu. Nu tadina gering teu hayang barang dahar dina poean eta mah tah geus dina cunduk waktuna ujug-ujug hayang barang dahar darer weh kadang nu tadina gering darer weh jiga nu sehat ya, begitu sehat kanyahoan dina cunduk waktu dina pada waktu hita der kudu ngagoler deui iya kadahar anu di papayan hayang ieu pokona mah hayang ieu hayang nu kieu gitu kos nu maksa eta meureunan dituliskeun pirizkieun akhirna di teangan karake aya kapangina mah karake nepi kana bibir geus beres manten geus nepi kana lak-lakan beres manten geus nugaskeun gitu. Lain Allah teu sanggup, Allah nu Maha Kawasa. Samemel aya lapad aya oge, lapad wujud anu jadikeun sifat wajib anu marka hiji wujud, maka cek si Allah ana kanzun mahfiyun. Nyorangan kaula mah tadi nage eueuhna naon. Terus meuleunana Gusti Allah teh nyiptakeun makhlukna. Pertama khalaqtu kaula nyiptakeun khalqa kana makhluk naon nu mimiti kolam terus lao terus aras terus kursi karakwe ye mapai malaikat iblis ya langit bumi sausina jin jelema mah terakhir titik terakhirna jelema mah gitu. Muntakan pan badanna cek iblis oge. Kaula mah pangeulaana ada mah kada kamari. Halaqtu kaula mah diciptakeun minan nar. Wa halaqtu ada min tin. Ada mah diciptakeun tina taneuh. Ketika ieu balik di kana kisah awal. Urang geus diciptakeun paling terakhir. Tapi kunaon kok sifatna bisa melebihi si para pendahulu bersifat iblis si belegung gitu. Iblis dilaknat karena teu ngawaro ka Gusti Allah tita sujud. Iblis dilaknat ku Gusti Allah kusabab diparentah sujud teu ngawar ai jelema ayeuna ku Gusti Allah ge diparentah salat pek teu ngawaro berarti satu karakter aja tapi embung pan disebutkan ente iblis satara salat pan embung teh ngamak ya. Pada satu karakter tingali asal muasalna iblis diparentah ku Gusti Allah sujud jelema ayeuna oge diparentah sujud salat. Iblis ka Nabi Adam sujud litahiyat penghormatan kusabab naon bahwa Kanjeng Nabi Adam diciptakeun teh bakal ayeuna dititipkeun nurna Kanjeng Nabi ka Kanjeng Nabi Adam. Teu ditilik tah Allah nitipkeun nur jeung Allah marentah jadi teu ningali nu marentahna saha gitu. Iblis mah ningali ka Nabi Adamna gitu. Sementara teu ningali kana nu marentahna. Tak urang oge ayeuna teh ngilik kanu mere gaji, ngilik kanu ngaulaan.
nya ngilik kanu ngabebe-bebeban tapi teu ngilik kanu nyiptakeun eta dunungan pamajikan jeung si bebeb teh. Bebeb ngahirupan urang teh henteu, bebeb nyageurkeun urang teh henteu. Tapi kunaon leuwih ngawaro. Ku dunungan dibere gaji 3 juta ngawaro. Ku pamajikan teu pira dikaulaan ngawaro. Ku bebeb teu pira dibere aku rindu padamu ngawaro, aku cinta padamu ngawaro. Tapi ku Gusti Allah dibere cager, dibere hirup, dibere rizki, dibere itu, dibere ieu ngawarona kurang. Tinggal kelas. Ari iman ka Gusti Allah mah yakin asli deh. Orang bakal ngayakinkan bahwa orang iman ka Gusti Allah. Cuman kelasna nepi ka mana urang. Manya rek kelasna kitu wae gitu. Eta karek nepi kana wujud. Urang ngaji anu sifat 20 pun beres sebenarnya. Tapi sok penerapanana bahwa Allah teh ayeuna la syarika teu aya bandinganana. Jadi cukuplah ayeuna la syarika lahu teu aya bandinganana anu kudu ngarewangan salian ti Gusti Allah. Pardun nyata anu ngijen. La misla lahu somadun teu aya deui pamuntangan jang menta pitulung jeung sagala rupa iwati ka Gusti Allah. Nyata disebut la misla lahu somadun teh iyyaka nasta'in. Wungkul ka Gusti abdi menta pitulung. Wungkul ka Gusti Allah menta pitulung. Benar? Teu urang mah. Aduh, tulungan heula lah. Sugan aya duit anu tiis. Eta duit nu tiis asupkeun kana kulkas, duit nu tiis mah. Aya bahasa kitu nya, sugan aya duit nu tiis. Duit nu tiis asupkeun kana kulkas duit itu. Duit nu panas. Nah, eta mah cenah kinayah. Geuning eta dipake dina pelebah keur kitu mah. Hakikatna mah lain kitu cenah. Aslina mah. Ya maksudna mah duit anu teu dipake. Di mana duit teu dipake? Kabeh ge dipararake duit mah. Anu teu dipake buru-buru. Nah, kudu dijelaskeun wae ngarti meureun heuh ngarti sebenarnya. Tapi pelebah urang dikinayahan tapi kok teu ngarti-ngarti gitu. Jadi takkan Gusti Allah mau beres-beres. Ayeuna bahwa Allah anu waspada, anu ningali. Urang teh ditinggalikeun waspada. Ku Gusti Allah teh ditinggalikeun da makhluk. Tapi urang teu rumasa, urang ditinggalikeun. Dititah teu ayeuna urang dina palebah keur ibadah teh kudu yakin bahwa Allah ningalikeun ka urang inya pan ihsan teh ani anta budallah ka annaka taroni seolah-olah kau ka annaka taroni seolah-olah engkau melihatku sekalipun engkau tidak pernah dan tidak akan bisa melihatku ingat bahwa aku tetap melihatmu. Kahartina kieu cek direktur utama bekerjalah dengan baik seolah-olah aku ada di perusahaan ini sekalipun engkau tidak pernah melihat bahwa aku ada di perusahaan ini tapi aku tetap melihatmu kau bekerja di perusahaan ini karena itu bekerjalah seolah-olah kau melihat aku berada di perusahaan ini. Lamun aya dunungan direktur utama urang keur gawe pertanyaan sekalipun aku tidak berada di perusahaan ini maka yakinkan bahwa aku
melihatmu kau bekerja di perusahaan ini, pan boga tugas. Tinggal absen lagi, cukup kan? Nah, orang bisa meyakini seperti itu, ya. Allah ge ka urang waspada. Sebenarnya teu kudu make koma da Allah mah. Koma urang teu kudu sebenarnya namanya. Eta mah seolah-olah ngabandingkeun lain rek ngabandingkeun mere contoh gitu. Mere contoh kuno tarima ku akal oge geuninganan. Lamun keur aya dunungan seperti lamun anu gawe kuli mah di mandoran, bak-bak dawuh we mandorna. Istirahat deui, kopi deui, wudu deui. Tapi kan si karyawan oge kadang curi-curi pandang. Aya ngarokok indit ka WC. Wudu deula. Sieun da kanyawan ku CCTV. Karekam nya sieun. Sementara Allah nugaskeun ka para malaikat kiraman katibin. Raqib catetkeun amalna ti mulai hudang sare nepi kana sare deui, ti mulai hirup nepi ka maot catet. Engke teh di mana akhir hayat urang dibere buku cek dina surat Waqiah mah ayeuna urang rek make leungeun katuhu rek meungeun kenca. Urang rek narimana rek ku katuhu rek ku kenca. Secara ciri lamun narimana ku katuhu berarti salamet. Lamun narima ku kenca berarti cilaka. Kumaha amal-amalan urang ayeuna keur di dunia nyata. Keur engke di akhirat sampeureun jagat. Nepi ka sakumaha amal ibadah urang karak bisa nepi ka letah. Tapi praktek aya saetik gitu. Tong pesimis. Urang tetap kan berusaha, urang salat, urang sedekah, urang berbuat baik, urang kasab. Tetap kan ya. Jadi atuh amun kieu mah urang teu kudu, tetap we. Jadikan sebuah cermin bahwa urang pelaku ya, urang teh pail gitu. Tapi gerakna urang aya mun fa'il. Aya nu gerakeun. Teu pati-pati gerakna urang, tapi urang teh digerak-gerakeun. Mana nyaeta meureunnan nu disebutkeun tingkah laku urang digerakeun ku Gusti Allah. Gagarona, kiceupna digerakeun ku Gusti Allah. Kalawaning kerasaning Gusti Allah. Jadi lamun kitu mah urang teu salat ge ku Gusti Allah. Kumaha lamun kitu ya? Iya, menteri daun. Kan gitu. Lamun akalna dipake secara sehat mah iya. Semua gerak-gerik itu digerakkan sama Gusti Allah. Ulah dijadikeun dalil anu jadi nyesatkeun gitu. Make dalil eta teh wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Kahartina mah urang teu pati-pati urang teu salat berarti urang teh digerakeun ku Gusti Allah ajang teu salat. Teu pati-pati urang gerak nyolong berarti digerakeun ku Gusti Allah ajang nyolong gitu. Arek dipake kitu. Ada urang mah geus ditakdirkeun ku Gusti Allah teu salat urang mah teu daek ngaji urang mah. Ngabangkang urang mah. Apa digerakeun anake ku Gusti Allah. Rawas. Ini balikan juga salah teh. Afala ta'qilun. Aisyah 13 cadok. Mikir atuh kahen. Aing teu ridho. Meskipun gerak menang kaula tapi anjeun dibere akal.
diberi akal, terus diberi rasul anu memperjelas bahwa perintah Allah teh kieu geus didatangkeun secara pertela, ngutus Allah teh ka rasul. Ayeuna mah meureunnan melalui pelantaraan para ulama. Tah ulama teh marentahkeun anak kieu, ari otak mana dipakeun teu gitu. Urang mah jauh jeung para ulama, guru urang marentahkeun teu, marentahkeun. Diturut ke salabah nurut jeung teu nama da rasul, ulama, guru marentahkeun. Dina palebah nurut jeung teu nama balik deui sok eta mah kitu. Jadi teu wajib ayeuna sim kuring ayeuna meureunnan tah mere anu diturut jeung teu nama balik deui ka masing-masing. Ngan di mana aya datang taufik hidayah tuluy ngalaksanakeun kana naon-naon anu di kaji di alat manfaat ilmuna, berarti eta taufik hidayah ti Gusti Allah. Alhamdulillah gitu. Dan sebenarnya mah ayeuna tinggal kembali deui ka individuna masing-masing. Apakah amin bi rabbika? Apakah anjeun iman ka Gusti Allah? Lapad rabbika dinya. Akur jeung pananya samemeh engke ditanya geus ngagogoler. Marrabbuka mending kene ayeuna ditanya marrabbuka saha pangeran maneh. Oh jadi ya si talakin eta teh samemeh urang ngagogoler dina sareng kedong taneuh ditanyana ku malaikat, ieu mah ditanyana ye keur ku ilmu itu tanya marrabuk saha pangeran maneh, urang pun teu apa ya dibere penjelasan kieu ngadatangkeun keyakinan dina hate, tuluy berusaha untuk mempraktekkan gitu sedikit gitu udah berangsur-angsur. Sebab hati urang mah geus pabulit pan kadaharanna ge itu ieu. Nya. Kanjeng Nabi mah da tos memang sampurna atuh ti awalna oge. Nuju alitna keneh oge can pernah kudu ulinan seperti ulinan budak arayeuna gitu. Jeung budak bareto gitu. Nabi mah teu kungsi aya kudu baturna lamun main poces anjeun henteu. Nya urang pan bareto poces, main gambar, main gatrik kanjeng Nabi mah teu. Teu dipasihan lawang dina hatena ajang laun wala ibun teu dipasihan. Tuan Syekh nuju alitna teu dipasihan hatena ayeuna lawang jang uulinan. Teu dipasihan lawang dina hatena mah Allah. Kungsi ayeuna di geruan mencek bahasa heureuyna urang mah dir. Ayo ulin. Apan urang mah di dieu keur ulin. Saulin naon sama sorangan, urang mah ulin jeung nu nyiptakeun urang. Gagah jawaban gitu. Ditinggalkeun. Urang ulin ayo babaturan loba gitu. Urang mah pan lamun keur dikir disamper eureun dari kira teh. Keur ngaji disamper atuh eureun, keur salat disamper buru-buru beres salatna teh gitu. Pan maklum keneh urang mah asik keneh kacampuran itu ieu pan ku toge ku japuh gitu puteuy gitu. Wajar sebutkan wajar keneh ngan arek mundak-mundak kewajaran wae gitu berarti kelasnya kelas sewajarnya gitu bukan kelas eksklusifnya gitu ya kelas wajar lah. Lenyap gitu ya. Seueur para wali geus lamun wauh jeung Gusti Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Geus teu boga kariwang, kapusing, gitu aya dina hate. Pan urang mah hate masih kene pabeulit. Nya tadi teh kenapa begini, kenapa begitu, besok bagaimana, sekarang kok begini, besok orang masih kena gitu.
sabna teh tadi teh walanabluwannakum minal khauf, orang di etaan gitu, sebagai dasar. Terus orang masih kena resep zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin, orang masih kena ngudag-gudag karesep pamajikan, karesep anak, nepi ka bebelaan init isuk balik sore, nepi ka daek sirah jadi suku jadi sirah melaan anak pamajikan gitu. Karena memang diteretes zuyyina linnas, dihiasi, ngaran-ngaran dihiasi berarti tadi hina, ya perkara nu hina sebenarnya. Ngaran ge dipapantes. Contoh terkecil mah ayeuna tuh anu rek hajat imahna dipapantes, berarti samemeh dipapantes imahna kurang pantes gitu. Teh urang teh memang teu pantes. Ayeuna teh keur berusaha dipapantes gitu. Berusaha dipapantes. Lamun rek diantep berarti teu pantes-pantes gitu. Keur mah ayeuna zuyyina linnasi hubbus syahawat, peki kurang teh dipapantes deui kana alus gitu. Atau mungkinan galak-galak teuing da urang mah kelas nacan bisa digalakan. Urang mah kelas nacan bisa digalakan, diemple-emple teuing urang mah kamalinaan. Kumaha atuh ya sesuaikan dengan kelasna masing-masing gitu ya. Urang nepi ka kelas mana gitu ya, urang karena kelas gurubug cenah geuning nya, kelas PAUD keneh lah gitu. Ngakuna mah urang teh geus sarjana ngakuna mah, tapi geuninganan kelasna masih keneh kelas PAUD. Ari ngaran-ngaran kelas sarjana mah atuh geus nyieun kana bukti penelitian, geus melakukan tindakan ku ayana kerja nyata can kitu nya. Bener teh kerja nyata kan hayang meunang sarjana teh mimiti kuliah kerja nyata KKN lain kerja nyata, berarti aya membuktikan hasil dari teori na ke praktek, aya pengabdian. Eta bahasa mahasiswa, pengabdian, mengabdi ke masyarakat. Pejabatnya gitu, aku intina mah rakyat, padahal mah dusta, kadzabta, bohong. Balik deui kana hancak kemari, ana Abdullah, kadzabta. Benang wae, pan kitu atuh. Rumasa beunang berarti urang keur memang urang teh dipikawa wauh. Eueuh jelema anu teu wauh pek ditanya disapa kitu tah non cek urang mah linggi heula teu wauh mah acuek da teu wauh atuh. Mentak ditanya oge wauh, mentakkeuna oge berarti wauheun hate teh geuninganan urang teh masih kurang. Geuning urang teh salah. Wauheun hatena. Komo meureunnan ruh nama Allahu Rabbi, geus puguh pangeran teh kaula mah, pangeran kaula mah Allah. Nu tadi teh alastu bi rabbikum, balik deui nya hanca kamari deh eta perjanjian. Ruh nama geus alastu bi rabbikum bala syahidna anta rabbi. Tapi awak ieu awak. Ya. Dibere padret supaya naon balik dinu hanca ti heula bahwa urang dibere syariat awak ieu teh supaya bisa ye migawe pelantaraan antara ruh moal bisa ngalaksanakeun salat sautuhna lamun eueuh jasadan awakan gitu. Moal aya atuh sodako, moal aya atuh puasa, moal aya haji nya. Bala syahidna
yusabbihu lahu ma fis samawati tasbih we urang aya ruku aya sujud teh kusab aya jasad dan ieu aya awakan urang bisa sodako kusab aya jasad dan nyekelan nujang disodakokeunana urang bisa haji teh jeung awak-awakna jeung duit-duitna kan gitu jadi tah eta supaya ieu awak ngabogaan bukti ngalakukeun syariat engke di mana balik deui tah awak mah ka dieu ruh mah ka dieu kan gitu nya pisahkeun baralik kabeh oge nganu ieu mah balikna ka dieu ieu ditempatkeun surga teh ruh ka dieu teh gitu. Kumaha lamun ayeuna awakna nu teu daek taat ibadah nya ka dieu tah tempatna belah kenca itu jeung naon jeung eta na kabehanana khalidina fiha abada naudzubillah subhanaudzubillah karak amin birabbika pada sabet gen karak hiji deh ban tadi wal malaiki malaikatna insan nya lamun diperlentekeun moal waka beres sajam 2 jam sapoe 2 poe memang bener kan aku naon sih balik ngaji teh bulak-balik wae heuh cacak dibulak-balik oge geuninganan heuh tenerap-nerap karena praktek teh geuninganan masih keneh hampos gitu komo meureunnan saliwat geus ngaji da eta mah geus ieu geus nyaho urang oge heuh geus nyaho ditanya sejauh mana nyahona gitu pan urang oge sok ditanya ku kabogoh sejauh mana kau mengenalku apa hobiku apa kesukaanku apa yang tidak aku suka pernah ditanya gitu ge kamu tahu nggak apa yang aku suka kamu tahu nggak apa yang nggak aku suka pernah gitu pamajikan nyaho teu nu dipikaresepna naon terus anu teu dipikaresepna naon lamun ayeuna urang migawe kanu teu dipikaresepna kudu jadi calon pamajikan jeung ku pamajikan pek dipigawe kira-kira kumaha lamun urang migawe kanu dipikaresepna kumaha geuninganan Pak anu atuh oh aya Pak anu atuh dibantuan tungtungna teh bageur nya daraweh anu dipika ijina teh dipigawe tadi teh salingkuh teh beuh ngalayang hade teh piring teh udah kita sampai sini saja dulu you and me sudahlah kalau sudah begitu mah ngelihatnya cek wis teh ayeuna rek kita kitu teh mangga lah jangan deh pangeran saja kumaha gitu kan cilaka Fir'aun oge ngaku akhir-akhirna mah kan cuman memang sudah tidak ada kesempatan lagi Fir'aun oge ngaku Iblis ge ngaku sebenarnya mah cuman keterlanjuran akibat kesombonganana itu jadi welabas itu iblis urang salah aku salah tong katutuluyan balik deui itu ya Allah aku pulang naon ya Allah aku balik deui ka Gusti Allah tobat nya urang teu luput tina salah jeung dosa al insan mahalul khoto wan nisyan wa khairul khoto at-tawwabun sebaik-baiknya yang melakukan kesalahan kehilapan adalah orang-orang yang bertobat. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Berarti anu bertobat teh
berdosa. Maknanya bertobat berarti orang yang berdosa itu pasti akan melakukan tobat. Nah, orang yang bertobat itu berdosa. Tapi tidak seluruhnya orang yang berdosa itu melakukan tobat gitu. Jadi kullu zuzin mudawarun walaysa kullu mudawarin juzan. Anu tobat tadina dosa, nganu dosa can puguh kudu daekeun tobat gitu. Eta inti namanya sakitu lah. Wallahu a'lam. Ingat jam 12 belas.